Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Atuh para mitra, urang tiasa tepang deui Mang Jaya sapara kanca ngadongeng di YouTube ieu para wargi. Anu mana ayeuna Mang Jaya bade ngahanca cariyos enggal judulna Tarung Parebut Gelung karangan Babat Tatang KS. Aduh, tarung parebut gelung para mitra sadaya. Aduh, gelung saha atuh itenya. Aduh, mangga atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Gitu nya para mitra sadaya. Atuh ka wargi-wargi Mang Jaya engke bilih kasabit nami kasabat tempat hapunten. Atuh Mang Jaya oge neda adi hapunten bilih seueur kalepatanana dina ngagarap ieu dongeng para mitra dina unggaran ieu. Mugi-mugi urang salamina aya dina kawilujengan. Atuh kasugri kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng di YouTube Mang Jaya kalayan atas nama admin sareng kru ti Mang Jaya official ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi acara ieu tiasa lancar teras. Atuh mitra dina nggoni ngabandungan atapi ngadangukeun atapi ngabandungan dongeng ieu tiasa dianggo hiburan. Kitu nya para wargi. Mangga atuh nyangakeun dina bagian kahiji cariyos nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sabada namatkeun dongeng nu ti payun ayeuna bade neraskeun hanca dongeng bade ngabantun cariyos enggal. Ieu dongeng para mitra judulna Tarung Parebut Gelung. Terus ngawitan tarung urusan gelung. Ieu mah tos kagamar wah kanu kieu cenah caritana para wargi. Namun sok sanos kitu dina bulat beulit nama panginten para mitra teh acan tiasa nyawang kumaha bulat beulitna dina ngening Tarung Parebut Gelung ieu. Ieu dongeng yasana Wa Tatang. Atuh para wargi sadaya ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun cariyos nyambung judulna Tarung Parebut Gelung yasana Wa Tatang dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu, memang pantes. Para rantes sieup kaayaan di pakampungan. Nu lembur nating aren celok patarenggang. Aya nu di lebak, aya nu di pasir, samala aya nu mencil jauh ti batur disebut ngababakan. Ukur aya imah tilu suhunan bari teu keung-keungeun, nying hareupan mangsana peuting mangkaning nampeu kawalungan. Sora domba ting berele ayam cangeh gardi sada hawar-hawar dina rungkun anu suni. Geus puguh para mitra sadaya, ayam jago biasa kongkorongok patema lanjeng pada baturna. Palamat-lamat harita teh, malah sora pepengeng jeung turaes baleger. Manuk ungkut-ungkut siga anu ngalulungkut. Haseup ti unggah suhunan ngelun kaluar tina sela-sela kenteng teu beda ti haseup durukan. Kalan-kalan kadenge sora budak cirik ngadingdiut duka teuing keur aya nu karasa dina awakna duka teuing rungsing aya kahayang nu teu kadendunan ku kolotna. Nyedak kaburitnakeun hate asa kalelar ngadenge sora heula ngagelik di barungku sora tonggeret meuni matak ting seredet kana hate rusras ka alam nu katukang manuk raricit bari ting keleber dina dahan kai anu laluhur. Angin leutik ngadalingding ngoyagkeun sagala dang-daunan nu aya di sabudeur eta tempat. Nuka telah lembur pasir jame dumeh didinya loba tangkal jame. Pucuk daun awi jeung daun kalapa ting arulang katebak ku hilibirna angin. Lamun ditelek-telek ti kajauhan teu beda ti jalma gugupa yerek paturai. Sakabeh rayat-rayat nu aya di lembur pasir jame, loba nu ngangluh, loba nu dirobeda ku kahariwang jeung kapaur. Sabab hate teu tenang loba diganggu ku jalma-jalma jarahat nu disebut begal atawa rampong. Munjawan kiwarima disebut nate garong. Hari katamah-tamah sabulan nu kaliwat kungsi kajadian ribut. Ribut gede loba imah rayat diduruk kitu deui barang-barangna dirurun. Atuh teu matak aneh lamun segrayat nyanangan kasusah.
Samalah aya leuwih anu susah tina alatan anakna leungit mangkaning budak parawan keneh. Sajabati kitu imahna tempat dempak harita teh diduruk ku jelema jahat. Antatu nepi ka ayeuna inung bapana beurang peuting mikiran bae nu jadi anak. Dua insan nu kaleungitan ku anakna tayalian salaki nu katelah Mang Sahdi salakina. Atuh kat pamajikanana katelah bitina. Unga poe gawena ting hariweuh matak mangkalumankeun. Salakina ngabetem pamajikanana balem sigana teh hoream ngomong-ngomong acan. Rajeun aya nu nyarita salah saurang sok jadi kapapanjangan pasea tina alatan nu jadi anak eueuh. Sakapeung boga sangkaan anakna korban kabeulem waktu imahna diduruk. Sakapeung nyangka dibawa kabur ku nu jahat. Ongkohan waktu aya kajadian anakna nu katelah Nyi Darsi henteu ngahiji jeung indung bapa manehna misah sabab geus dibere imah ku bapana. Ari katamah-tamah peuting harita Nyi Darsi ngampihan 3 urang budak bujang tayalian babaturan anu ti leutik ti keur leutik keneh. Dina hiji poe bitiah gawena melenguk bae dina golodog jeung mapantos maneh. Abong kena hirup saumur-umur di kampung make samping jangkung gelung jucung. Harita para mitra sedang awak dibubuligir ukur make kutang kitu ge palebah tonggongna geus raranjah sagebraheun pisan. Ret Mang Sahdi ngareret ka pamajikanana. Harita teh para mitra malah disusul ku renghapna narik napas panjang semu seungga. Ningali nu jadi pamajikan gawena hulang jentul ari katamah-tamah juwet hate. Sigana keur bitiah mah bororaah ngurus anak nu disebut ngurus awak nu disebut bersih jeung ngaluis kawas sasari. Dahar ge lamun teu dipaksa-paksa teuing mah kudu jadi salaki geus suda kana dahar. Geus puguh ngalaksanakeun kewajiban kasuka mah eueuh ingetan kana kitu. Tampolana waktu sare sok patukang tonggong. Ngadu bobokong kadang-kadang keur bitiah madur bedug magrib ge. Geus ngarengko di kamar pendekna matak ngajauhkeun kasuka nu jadi salaki. Lamun seug disalaki kitu-kitu bae mah komo bari ngora keneh pira kue teu neangan deui awewe nu bisa nyenangkeun kana hate. Ngan bubuhan Mang Sahdi maboga dadasar jeung ngarumasakeun geus nyadak ka aki-aki. Ari katamah-tamah ngarumasakeun jalma tahapan leutik bari teu boga pakasaban nu matuh lintang ti buburuh macul sagawe-gawe di kampung. Atuh ku ayana kitu ningali pamajikan eueuh pisan kaberagan pok Mang Sahdi nyarita bari ngarongkong dompet bako nu geus rada lepet kurang eusi. Tiah, cing atuh eureunnan kana ngumbar lamunan teh hulang jentul teh. Ulah tuluy-tuluyan bae barina oge. Ulah ngalamun ngalaulah, ulah ngaluman ngalamun kitu maneh teh ye. Dideuleu-deuleu maneh teh sirikna beurang peuting gawe teh hulang jentul. Kumaneuar ngabeungharan ku kasusah. Batur ge aya nu susah leuwih ti urang teu kitu-kitu teuing samodel maneh. Akhirna nu jadi salaki mangkalumankeun. Matak jadi pugag kana kalakuan teh. Rek init-initan balang siar jadi sumingki da kapegat ku polah maneh wae kitu. Kumaha lamun seug maneh brek gering. Saha nu susahna, saha nu ngarasakeunana panyakit teh cing. Na kasusah atawa kabingung bisa lipur ku jalan hulang jentul. Moal bisa lipur ku jalan kitu da puguh nama-nama juwet kana hate. Tak dengekeun deui da babengok domba meni beberelean wae matak nama-nama ngajengkelkeun hate. Cing bang merekeun rajukut ka ditu ngarah jempe barina oge. Cik Mang Sahdi tuluy nitah maraban domba. Tunge ka ditu paraban ku sorangan barina oge ah. Kuring mah barorah ngurus sasato mikiran perkara nu jadi anak ke can lipur-lipur. Teu kitu jualan atuh kabeh lah kelenci jeung kelencina kabeh. Kakat kukut kena nahaon ari matak nama-nama kapusing mah. Nying hareupan peuting asa sumingki, nying hareupan beurang asa beuki seunggah. Kahariwang jeung kamalang kanu jadi anak teu boleh ngenat. Boga anak hiji-hijina ge. Geus eueuh deui, kieu teh mah ponok umur puguh deui atuh sakalian. Cek bitiah siga nu aral. Bari berebaya cimatana ngalemereh mapai pipi. Samalah tuluy ngabalieur. Astagfirullahalazim. Nah ngomong teh kata lanyuran teuing tiah. Kawas nu teu boga kaimanan, kawas boga rasa aral subaha, na ponok jeung panjang umur beunang dipikayang ku manusia. Soal umur mah anging pangeran anu ngatur. Dideuleu-deuleu teh siga nu ponok pangharepana ka ari maneh. Lain heug sumerah kanu maha kawasa. Ceuk Mang Sahdi rada keheul bari mencerong kana beungeut pamajikanana.
nya sanyana leuwih hade ponok umur we tibatan kieu-kieu teuing mah bingung eueuh tungtungna susah eueuh sudana katamah nu jadi anak teu puguh raratanana disebutkeun hilang kudu aya banusanana disebutkeun hirup kudu aya jirimna keuna anjeun mah teu ngarasa melang da teu ciri-ciri sedih atuh ku perkara anak eueuh teh sabab anjeun mah teu ngarasakeun ngaheujeunkeun sirah budak temal bitiah tuluy inghak-inghakan ceuri beuki lila asa beuki nyeri ku eueuhna nu jadi anak nu ngan hiji-hijina ieu tiah memang bener akang teu ngabere gejelkeun teh mah tapi dina urusan kanyaah jeung kaberat mah kanu jadi anak eueuh bedana bising teh nyaho mah deuleu jeung saha manusana nu teu nyaah ka anak tong boroning manusa satoge ka anak mah nyaaheun ayeuna anak urang bari ngan hiji-hijina eueuh adalah di kumaha diteteangan ka ditu ka dieu ge samalah dipangatangankeun kanu bisa dipatangankeun kanu bisa waleh we teu kapanggih raratan-raratanana acan bari eueuhna teh waluh alam hilang wa kaduruk atuh waluh alam dibawa ku babaturan si Nyai ngadon ngenong peuting harita jadi yakin kasebut manusia mah teu bisa nangtukeun datangna kamusibatan teu bisa nolak kana takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi tong boroning diri batur sanajan takdir urang ge teu nyaho anu matak meungeus montong dipake pikir teuing sinyaah ka diri sorangan cenah eta lamun nya teh anak urang hilang kaduruk dalah di kumaha pokona masing ditarima iman Islamna dihampura tina sagala dosa perdosaanana kalawan aya disagedengeun Allah Subhanahu wa taala atuh dibawae ku babaturanana teu naon pokona masing aya dina kasalametan da awal akhir ge piraku teu tepung deui jeung urang lamun pada panjang umur teh mah budak teh ya sahanteuna bakal neangan kokocoranana ongkohan lamun rek kamanyangkeun catur mah ku aya nu jadi anak eueuh teh bongan maneh teh cek Mang Sahdi akhirna nyalahkeun kanu jadi pamajikan nah make ngabongankeun ka kuring sagala ari kuring salah naon atuh cek bitiah ngareret bari cimata ramisa salah nama bongan maneh we make ngidinan aya nu ngadon ngenong di si Nyai lamun eueuh anu ngadon ngenong mah cantang tu aya kajadian kieu kapan geus nyaho si Nyai teh dinteun teh ge dipikahayang ku ngaran Salim samalah geus ditanyaan sagala sedeng adat-adat Tanjang Salim teh ku sararea geus kanyahoan kasebut jalma barangasan geus sirikna saho kadua gaplok kadangkala sok luas maragatkeun nyawa batur goreng-goreng oge manehna teh aya teureuf ti bapana katelah Bah Subin eueuh duana jalma jago di tatarabaran Cabuaya mah atuh cing saha jelemana nu teu gigis ngaran Subin jeung adina nu katelah Wardaya duanana ge beunang disebutkeun dedengkot begal apaan eta teh tah ayeuna sanggeus urang manggih katagiwuran heueuh Nyi Darsi eueuh kapanjang Salim jeung batur-baturna tulus ngasra ka unggal lemur ngaluluh Nyi Darsi samalah kukubukna di mana tepung jeung anu ngadon ngenong ka si Nyai rek diberesa nyawana tah kitu cek Mang Sahdi ngomongan anu jadi pamajikan kalawan nyaritakeun perkara nu hayangeun ka anakna katelah Salim nepi ka ayeuna para mitra Salim tuluy ngakalakeun para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga Mang Sahdi ngomongan nu jadi pamajikan kalawan nyaritakeun perkara nyaeta nu hayangeun ka anakna katelah Salim nepi ka ayeuna Salim tuluy ngakalakeun ongkohan Salim ka babaturan Nyi Darsi sasat musuh satru kabuyutan ti keur leutik keneh demi katelahna babaturan Nyi Darsi teh Juin sarua jeung Salim pada teureus jago samalah samemeh aya kaributan di lemur pasir Jambe teh Juin jeung Salim kungsi tarung jojoh patutunggalan tina pasal ngadulang layangan nepi ka Juin dihurup ku babaturan Salim aya kana 7 urangna tapi berkah Juin teu cecel teu bocel sabab manehna geus meunang panggembleng tina bab bersilatan ti akina katelah Akidira ngan waktu ieu Akidira geus eueuh bejana tilem di bawahan palabuhan ratu sanggeus Mang Sahdi nyarita kitu ti bitiah sadar percaya kana nasib jeung takdir manusia teu bisa dirobah ku sorangan kitu deui Mang Sahdi henteu kapapanjangan tuluy ngoloyong ka jero dituturkeun ku pamajikanana samalah Mang Sahdi tuluy maraban domba di pipir ari bitiah tuluy mirun seuneu rek nyangu
Waktu mangsa di keur maraban domba heuleut setengah jam rentang-rentang, aya saurang lalaki ngora keneh ting geredi. Marake calana pangsing ngadehder. Kampret hideung iket barambang semplak, tiluan marawa bedog ting garaplek dina cangkengna. Si horeng nu saurang budak ngora keneh tayalian. Adina nu mikahayang ka Nyi Darsih dibarengan ku dua urang gandekna katelah Ki Jagra. Nu saurang katelah Ki Murdasim, duanana kasebut Cilemah Gararang. Pangawakan baredegel beungeut hade budi amprotan, kumis ting jaredig Paramitra, panon barolotot, penek nama wah pikasieun we. Tong boroning ku tampilingna cacaku ngadenge, haokna ge keur jalma-jalma ipis kawani mah wah muringis atuh parawargi. Murungkut power atuh nempo kaayaan kitu mah atuh. Harita Adina Salim nu katelah ading jeung dua urang gandekna ngadatangan Sahdi. Reg ading jeung gandekna areureun deukeut golodog imah Mang Sahdi. Tuluy ngagegero matak Mang Hariwangkeun. "Sahdi! Sahdi! Kaluar wae sekeng wae." Cek ading awong-awongan bari nulak cangkeng. Puguh keur Nyi Darsih kuat ka ngalenyap ngadenge sora nu ngagegero salakina. Sanes Nyi Darsih paramita Nyi Tiah hapunten. Nyi Tiah paramitra Nyi Darsih mah putrana. Sedeng kareuwas dina perkara imah aya nu ngaduruk jeung anakna eueuh ge can lipur. Ayeuna geus ngadenge sora anu matak pikareuwaseun. Tapi najan bari jeung gede ka Hariwang oge Bitiah ngoloyong ka jero. Nu maksudna marek nemonan nu ngagero ka salakina. Ana berai panto dibuka si horeng ading Adina Salim nu mikahayang ka anakna Mang Sahdi. "Hargeuning jang ading. Yap ka jero ujang." Cek Bitiah leuleuy sedeng jajantungna maratug sabab ningali ading. Meni merengut semu haseum. "Lah, keun bae Bitiah da moal lila yeuh. Ka dieu sote aya perlu ka Mang Sahdi. Aya henteu?" Cek ading tetep budina haseum. Sedeng Ki Jagra jeung Ki Murdasim gawena runut rinat siga nu ngabagi reret, ngijir pilawaneun. Samalah Ki Jagra make jeung ngagilir-gilir bedog sagala. "Aya ujang," temal Bitiah ponok. "Nah tu saya aya digegero cicing wae." "Nah budeg atawa memang pura-pura teu ngadenge?" "Lain pura-pura teu ngadenge ujang, sigana mah teu kadengeun sabab mangna mah keur dipipir maraban domba. Ari kitu aya naon atuh ujang mun mah sarareuwas teuing ibi mah?" Cek Bitiah leuleuy. "Lah, tong loba tatanya teuing, awewe mah lain urusan awewe ieu mah. Urusan lalaki jeung kuring jeung Mang Sahdi. Antara kuring jeung Mang Sahdi sok buru-buru gerawan. Lain mata simeuteun kitu olohok ngembang kadu." Cek ading muncereng. Puguh Bitiah asa beuki geumpeur kalawan. Tingalobakeun miceun waktu gancang ngaleos kapipir. Rek ngabejaan salakina nu harita Mang Sahdi. Sanggeus maraban domba teh ngadon cinutrung gigireun kandang domba. "Kang Sahdi, Kang Sahdi, lain cinutrung kitu buru-buru tuh temonan heula aya jang ading ka dieu. Kuring mun hatak geumpeur atuh da manghareupanana jelema kitu mah." Cek Bitiah bari suku ngaroroncod bakating ku sowak harita teh. "Aya saha pangdenge teh jang ading cenah Tiah?" Cek Mang Sahdi bari ngorejat. "Nya jang ading ngan teuing aya deui dua urang teu bawu jalma nu duana ieu mah. Pangawakanna jarangkung gede matak pikasieun puguh oge." "Eta naon perluna cenah make ka dieu sagala?" Mang Sahdi taletenaker. Sedeng ading mah geus teu sabar lajag-lejeg di buruan harita teh. "Duka teuing kaperluan mah ditanya ge ku kuring pokna teh awewe mah teu perlu pipilueun kana urusan lalaki mah cer kitu. Yung temenan atuh ka ditu bisi ngamuk ke." Cek Bitiah tuluy arunggah deui jalan ti dapur. Barang Mang Sahdi nepi ka tepas nya ading keur lajag-lejeg di buruan. Para mitra kaum dangu, harita Mang Sahdi tuluy nyarita, "Geuning aya jang ading kalebet atuh ujang." Cek Mang Sahdi ngaku kalawan siga nu tenang. "Heuh? Kunaon make nanyakeun sagala kawas nu anyar pinangih jeung kuring? Poho deui ka kuring?" Cek ading tegeug, beungeut meni geuneuk siga beusi atah beuleum. Malah tuluy merolong mureleng para mitra mencerong beungeut Sahdi. Beungeut Mang Sahdi, lain ku kitu, jang eta we disangka ku Mang maya sema nu sejen. "Ya batu carali," temal Mang Sahdi nitah unggah ka sema. "Lah, teu kudu di jero di dieu cukup yeuh. Balik-balikan anu ngabisi rugi nyuguhan ke." Cek ading basa-basana sarugal matak nyentug kana hate. "Hari kitu aya naon atuh ujang, Mang teh meuni asa rareuwas ieu teh?" Tanya Mang Sahdi geus mimiti beungeut narada pias siga geus terus rasa bakal mangih kata giwuran deui hate.
Dia sari ya, hari hayang-hayang teh nyaho kana maksud jeung tujuan kuring maka dieu teh ya. Lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa sejak. Lain palid ka irid ku ciki. Atawa ngadon sosoroh menta kejo. Kuring men menang parentah tun jadi lanceuk nya tanah Kisalim. Aya parentah ti Jang Salim aya naon ujang? Cek Mang Sahdi ngahuleng. Heuh, pokona kuring menang parentah. Teh mal ading tegeug kalawan nyebut ngaran nglacacakan ka saluhur. Ai satuluina kumaha ujang? Satuluina mah kuring dititah nanyakeun kudu jadi lanceuk. Ai. Urusan naon teh nya ujang? Saacana kuring ngajawab kana pertanyaan ti anjeun, leuwih heula kuring rek menta jawaban nu baris ka harti ku pikiran. Jelas nama anjeun kudu sacara jujur ulah lancalinci luncat mulang bari ngadatangkeun kembang beureum buah buleut. Nu rek ditanyakeun ku kuring tayalian manusia anu ngadon ngenong di anak anjeun. Manusia nu geus jumago ngadatangkeun bibit rurujit di tempat ieu. Tah eta manusia nu diampihan ku anak anjeun, saha ngaranna jeung di mana padumukanana? Sok jawab satarabasna, lamun di dinya masih keneh butuh ku kasalamatan. Cek ading nu maksudna nanyakeun Juin ngancan nyaho ngaranna. Ujang. Sanajan Mang 1000 kali cek ujang kudu mere jawaban anu satarabasna. Oge moal bisa ngajawab satarabasna ujang. Naon sababna? Teu naon-naon. Jawaban Mang mah boro-boro kakenal teh kanu ngenong anak. Di anak Mang samala can ningali irung-irungna acan nu matak oge. Temal Mang Sahdi sajelasnya can kungsi papangih. Jeung nu ngadon ngenong di Nyidarsih ongkohan Nyidarsih cicing rada angang ti imah Mang Sahdi. Manehna mah geus sian urut imah ninina. Mula pura-pura bodoh atuh jadi jelema teh. Urang lumaku jujur sia Sahdi. Moal pati-pati dari kuring wani tumanya kitu lamun eueuh babeletekanana kana ciri kuring. Samalah nu mere katerangan oge kasebut dukun lepus paraji sakti nu geus meunang kapercayaan ku balarea yen anak anjeun katelah Nyidarsih kungsi ngampihan 3 urang lalaki. Sajabati kitu cek eta pananyaan perkara Nyidarsih lain eueuh ku jalan kaduruk tapi dibawa ngejat ku manusia tiluan. Ngan teu nyaho dibawa ngaler ngidulna. Asapira ku lamun nya teh mah anak anjeun korban kabeulem teu kaameu bau-bauna acan. Tak kitu ari kudu-kudu teuing dijelaskeun mah deuleu. Nu matak ayeuna kuring wani ngadatangan ka dieu bari nanyakeun manusia tiluan. Tah ayeuna kuring menta jawaban sakali deui anu jujur ulah di dinding clear di sidang siloka di mana eta manusia nu tiluan teh padumukanana. Sok geura terangkeun. Terangkeun ku anjeun atawa ku pamajikan anjeun. Cek ading tetep Mang Sahdi jeung Bitiah kudu nerangkeun perkara jalma nu ngadon ngarenong di Nyidarsih. Dina kituna pikeun Mang Sahdi sawatara jongjongan mangahuleng ka wasilih reret jeung pamajikanana. Kitu sotenana ngarasa bingung mere jawaban. Disebutkeun ka kidul sieun ka kaler. Disebutkeun ka wetan sieun ka kulon. Dina kituna ading ngomong, si Janu teu sabar. Pok atuh sia Sahdi. Montong dirarasakeun rek ngomong teh sia. Ngatunggu dewek ke mere tinakan heula ka ilaing deuleu. Ke heula ujang ke heula. Mangahuleng teu lain dirarasakeun atawa keur mikir pialesaneun. Ngan Mang bingung nyebutkeunana. Disebutkeun ku Mang ka kaler sieun ka kidul. Disebutkeun di wetan sieun di kulon. Jelasna mah pikeun Mang bener-bener teu nyaho ka eta jalma nu ngadon ngenong di si Nyai. Lamun nyaho mah si Nyai kaenongan ku eta lalaki nu tiluan teh pira ku Mang rek diantep. Pasti ku Mang ditanya naon tujuanana, naon perluna make milu ngenong di imah anak Mang. Lamun Mang diparengkeun tepung jeung eta jalma bari bener-bener anak Mang dibawa ku manehna. Tong make kujang ading atawa ku nu sejen ku Mang ge diwarahna oge. Sabab Mang ngarasa dihina boga anak dibawa kabur ku nu lain muhrimna. Pati-pati Mang ngalonyor karibanusan gitu panasaran demi ngabela nu jadi anak. Komo lamun anak Mang nepi kacacat dia mah dirina sigana Mang edan-edanan ujang. Cek Mang Sahdi tetep teu bisa ngabejakeun padumukan anu ngadon ngenong di Nyidarsih. Para mitra anu mulia, harita ading tuluy nyarita deui beuki sugal. Sadi, dewek hadieu lain rek nangap omongan sia atawa lain rek ngadu catur tanpa bukur. Pokona dewek menta jawaban urang mana eta manusia nu geus kumawani mawa kabur pi pamajikaneun lanceuk dewek. Sok buru-buru jelaskeun meungpeung otak dewek tiis keneh deuleu. Cek ading tetep Mang Sahdi kudu nerangkeun ka jelema nu can panggih irung-irungna acan.
Kitu nate ading bari ngareret kaganekna nu duaan nu keur ngajerga sisi pager. Jang ading. Lamun mang tetep teu bisa ngajelaskeun padumukan eta jelema nu ngadon ngenong di anak mang. Rek kumaha pikarepeun jang ading ka diri mang? Cek Mang Sahdi ngajojoan kana maksud jeung tujuan ading. Lamun si lain keukeuh teu daek ngabejakeun padumukan netelakeun si lain geus teu lebar kana diri. Teu nyaah kanu jadi pamajikan deuleu. Lamun sarupa kitu mah di mana mang teu bisa ngajelaskeun kanu ngenong di si Nyai. Meureun mang terek dianiaya ku jang ading teh meureunya. Cek Mang Sahdi geus boga timuru kana goreng. Memang eta pisan pancen ti lanceuk dewek deuleu. Temal ading ret kaganek nu duaan. Nya ari sakira-kira jang ading sanggup onaman mah nanggung dosa. Diri mang taya halanganana ye. Tapi ke heula ari mang kudu nyarenkeun diri kitu bae mah. Nu hartina mang rek nyarenkeun beung teuk-teukeun suku gentong belokeun ti korogorokeun anu teu pugu-pugu. Da mang ge moal rek ngamumurah jiwa mah ujang. Mana diri mang kalengitan kudu jadi anak nyatana nyedar sih tur anak ngan hiji-hijina. Mana mang kudu nyarenkeun diri kitu bae. Saha jelemana anu daek sacara kitu. Tong boroning mang sanajan jelema gelo gelebareun keneh ari kana diri mah. Cek Mang Sahdi. Kalawan kaharti ku ading mah tibatan daek nerangkeun kajeun pegat pati, puguh ading tambah nafsu. Bener-bener si laing moal nerangkeun Sahdi? Cek ading bari mureleng mencerong beungeut Mang Sahdi. Sabenerna mang moal bisa ngajelaskeun. Sabab tetep mang teu nyaho di mana padumukan eta jalma nu tiluan. Cek mang teu nyaho irung-irungna acan. Pira aku ari mang kudu ngabejakeun teu pupuguh dumukna mah. Sarua jeung ngabobodo ka jang ading meureun. Temal Mang Sahdi. Ret ading ngareret ka saurang ganekna anu katelah Ki Jagra teh. Baik. Bari kojengkang Ki Jagra siga nu ngasurti. Kana reretna ading manehna jugruh jigrah nyampeurkeun. Kalawan ngarameus ka meja Mang Sahdi palebah dadana. Sarta pok nyarita sora badag ngumang kana dedegan jangkung gede. Beungeut budi amprotan pendek nama para mitra pikasi eneng. Alik Agus, nanya manusia kieu mah kudu ku mamang deuleu. Do mere jawaban nu pasti urang barieskeun beheungna ku mamang. Pira ge manusia sakeupeul jeung bajuna, yah. Cek Ki Jagra ngahampas ka Mang Sahdi. Nu memang lain tandinganeun. Atuh ari ading munur salengkah pok Ki Jagra ngomong. Jadi rek ngajelaskeun apa mulai siling ha? Lamun teu daek ngajelaskeun manusia nu moal kabur pi pamajikan pimpinan dewek alias alamat dempak beungeut sialing deuleu. Lamun nyaho mah ti tadi geus dicaritakeun ku kuring ge baraya. Ari teu nyaho mah dalah di kumaha atuh. Pira ku anjeun daek dibobodo wae ku kuring. Temal Mang Sahdi tetep teu bisa ngajelaskeun. Bener si laing moal bisa nerangkeun Sahdi. Keur kuring mah teu bisa ngajawab, belian ti kitu baraya. Bener? Nya, temal Mang Sahdi pondok. Wah, kurang ajar sia begu, ceku. Beungeut Mang Sahdi dikempur terus leungeunna ditongtang. Para mitra sadaya, Mangka Sahdi kontan nyebutkeun aduh, sabab gempuran pereup Ki Jagra anu badag jeung keker teh harita, ros cukup rosa. Hiu Ki Jagra nyusul tepus ku pereup kenca rek notok dada. Tapi harita Mang Sahdi teu mere kasabaran deui, kasampa kapaksa bela diri. Barang pereup Ki Jagra geus nampeu ka palebah dada, kilek Mang Sahdi ngadoyongkeun awakna. Cabron pereup kenca Ki Jagra nu kadua kali, ukur hasil ngegempur tingkeban kuat karujan. Para wargi anu mulya celeng Mang Sahdi luncat, kanu rada lega terus taki-taki kalawan mere pasangan siga ngahaja, nunggu diserang deui ku pihak lawan. Sedeng ading jeung Ki Adnawi nyaksian bari huntu ading kekerot siga macan anu lapar. Waktos nasib.